Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana kurang kali murid kelas tilu. Mudah-mudahan sarehat sadayana. Kanggo pelajaran bahasa Sunda, mangga disiapkan buku paketna pangrumat bahasa Sunda. Tata acan dikawitan. Sebelum dimulai pelajaran bahasa Sunda, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Salajengna dibuka buku paketna halaman 67. Nah, di dia ayeuna nyusun kalimah wawaran langsung. Nah, nyusun kalimah wawaran langsung, tetapi kalimat berita. Jadi wawaran teh berita, memberitahukan, mere beja, mere nyaho. Nah, tapi aya nu sebut langsung, aya nu tidak langsung. Nah, ieu kudu bisa ngabedakeun aya kalimah langsung, aya kalimah tidak langsung. Tadi dia aya contohnya. Nah, tinggal kalimah langsung nyaeta kalimah nu diucapkeun langsung ku panyaturna atanapi nu nyaritana. Kalimah langsung sok ditulis atanapi dihapit make tanda kakenteng atanapi tanda kutip. Jadi kalimah langsung mah yaitu kalimat yang diucapkan langsung oleh yang ngomongna anu nyaritana, si penceritanya. Jadi kalimat atau ucapan yang diceritakan langsung oleh si penceritanya atau anu nyaritana. Jadi tah biasana osok make tanda ketenteng atau napi tanda kutip. Saupamana kalimah langsung. Contoh di dia, ceuk oci jang pangmeserkeun pulpen ka warung. Tah ieu teh perkataan oci di tanda kutipan. Nah, gitu. Beda deui sareng kalimah teu langsung. Nyaeta kalimah anu henteu dicaritakeun langsung ku panyaturna atau nu nyaritana, sifatna naratif atau nyaritakeun. Contoh di dia, ocih nita kasih jajang yen manehna hayang dipangmeserkeun pulpen ka warung. Nah, ieu teh dicaritakeun deui ku orang lain bahwa si ocih teh nita kasih jajang yen manehna hayang dipangmeserkeun pulpen ka warung. Padahal perkataan oci mah iya jang pangmeserkeun pulpen ka warung. Nah, ke orang lain diceritakeun deui. Jadi oci nitah kasih jajang yen manehna hayang dipangmeserkeun pulpen ka warung. Jadi menceritakan kembali omongan yang keluar dari ucapan oci. Nah, biasana kalimah langsung mah aya ceuk oci atau kata oci. Tadi dina kalimah langsungna aya tanda ketenteng atau napi tanda kutip. Nah, ini halaman 67 tinggalnya. Maman ngabejaan yen isukan di sakola aya ulangan bahasa Sunda. Ceuk maman, isukan di sakola aya ulangan bahasa Sunda. Nah, ieu ceuk maman atau kata maman. Tadi aya tanda kutip, isukan di sakola aya ulangan bahasa Sunda. Tigin ngabejaan yen manehna meuli buku ti Palasari. Ceuk tigin, kata tigin, kuring meuli buku ti Palasari. Abdi atau kuring saya beli buku dari Palasari. Nah, ina Pandu ngabejaan Usman yen isuk jam 8 pasang diri maca sajak teh. Berarti kumaha tah kalimatna? Usman ceuk Pandu
Nah, cek Pandu, Usman, koma, nah, cek Pandu. Nah, jadi ayat cek Pandu, Usman, isuk jam salapan pasanggiri maca sajak teh. Jadi Usman, isukan jam salapan pasanggiri maca sajak. Nah, itu kalimah langsung. Nah, ini berarti tinggal di dia kalim galih ngabejaan baturna yen isukan lalajo wayang jam 10. Cek galih barudak isukan lalajo wayang jam 10. Misalkan isukan lalajo wayang jam 10. Nomor 3, dudu ngabejaan Rohman. Oke, sore jam 15.30 Persib main jeung Persija. Kumaha tah kalimah langsungna? Cek dudu Rohman, koma, oke, sore jam 15.30 Persib main jeung Persija. Tah, manggil aya tanda kutip di dieuna. Rohman, koma, oke, sore jam 15.30 Persib main jeung Persija. Tina ngabejaan tita yen ulangan bahasa Sunda geus dibagikeun. Tina ngabejaan tita, memberitahukan tita bahwa ulangan bahasa Sunda sudah dibagikan. Cek tina. Nah, kumaha kalimatna? Tita, nah, koma, ulangan bahasa Sunda geus dibagikeun. Kita ulangan bahasa Sunda sudah dibagikan. Nah, itu kalimat wawaran langsung atau tapi kalimah langsung. Sok diisiannya kerjakeun di latihanana dugikeun ke 10. Tah, tinggal di dia ya ngagunakeun ragam bahasa hormat. Tah, ieu nya ngagunakeun ragam bahasa hormat ieu mah nya jadi penambah dina bahasa Sunda teh aya kecap atau kata napi undak usuk basa atau tata krama basa, aya bahasa loma, aya bahasa keur sorangan, aya keur batur, atau napi ragam bahasa hormat. Contoh tinggal di dia alus, balik, indit. Alus euy baju teh. Tah, ieu teh termasuk bahasa loma. Ai bahasa loma teh bahasa yang digunakan dengan orang yang sudah kenal atau orang yang sudah akrab. Nah, beda halnya dengan orang yang baru kita kenal, orang yang kita hormati. Itu jangan menggunakan bahasa loma, tapi menggunakan ragam bahasa hormat. Aya bahasa lemes atau bahasa lembutna. Tah, aya bahasa kasar, berarti kasar mah digunakan oleh orang yang pemarah, misalkan yang sedang marah atau yang emang bahasanya kasar. Nah, ragam bahasa hormat atau napi bahasa lemes aya keur sorangan, aya keur kabatur. Aya keur sorangan teh untuk diri sendiri atau ada untuk orang lain. Contoh ya, sae acuk abdi mah sae, pakaian saya mah bagus. Nah, acuk abdi mah sae, bapak acuk abdi mah sae. Nah, ya untuk sendiri-sendiri acuk sae anu abdi keur kabatur ya. Bapak acukna sae, mama acukna sae. Nah, bahasa loma balik teh pulang. Tah teh misalkan dipakai oleh orang yang sudah akrab, oleh yang sudah kita kenal, sudah tidak asing lagi lah. Gak bakal apa-apa kalau kita ngomong gini oke. Hei, isukan balik moal. Weh, barudak. Misalkan balik. Nah, beda lagi dengan ditujukan oleh
atau ditujukan kepada orang yang kita hormati atau orang yang belum kita kenal. Nah, untuk diri sendiri mana wangsul abdi wangsul di sekolah. Nah, wangsul teh saya pulang dari sekolah. Nah, mulih ai mulih mah sama dia mah untuk orang lain. Bapak mulih di mana? Nah, mulih teh pulang. Bapak pulang dari mana? Bapak mulih di mana? Itu penempatannya. Bapak pulang dari mana? Bapak mulih di mana? Yuk, tos mulih di mana? Nah, lamun wangsul mah abdi wangsul di Jakarta. Nah, aya ieu indit. Indit teh pergi ya. Indit teh pergi. Aya mios, aya angkat. Nah, itu bahasa lemes, bahasa lembut, bahasa sopana. Aya keur sorangan, keur diri sendiri, ada untuk orang lain. Jadi ada untuk diri sendiri, ada yang ditujukan ke orang lain. Indit teh pergi. Kalau bahasa loma misalkan dengan teman, eta indit ka mana ayeuna euy? Nah, misalkan. Nah, ai mios. Nah, ini mah digunakan kepada dengan ngobrolan dengan orang yang dihormati atau orang yang belum kenal. Contoh misalkan abdi mios heula nya bade ka sakola. Nah, abdi bade mios ka sakola. Nah, aya angkat, ari angkat mah untuk orang lain. Ditujukeun ka batur kepada orang lain. Bade angkat ka mana, Pak? Ai si Bapak tos angkat. Nah, eta teh naon? Kepada orang lain. Bapak udah pergi. Mama bade angkat ka mana? Nah, beda jeung mios. Mios untuk diri sendiri. Tapi terkadang pemakaian angkat itu kadang untuk diri sendiri, kadang untuk orang lain, kadang dipakai. Tapi secara penempatan mah mios sareng angkat. Nah, dahar dahar teh misalkan jeung babaturan nya, babaturan jang mau sangu tuh yang dahar. Nah, itu mah bahasa loma, bahasa yang sudah akrab dengan teman gitu ya. Beda lagi dengan orang yang bicara atau ngobrol dengan orang yang belum kenal atau orang yang kita hormati, kita pandang yang dihormati. Misalkan abdi neda heula, nah neda tuang, ai tuang mah jang ka batur. Misalkan Bapak tuang heula atuh. Bapak bade tuang? Ujang tuang heula atuh. Ujang tuang heula, Neng tuang heula atuh. Abdi nuju neda sangu ya. Abdi nuju neda, abdi nuju neda disauran ku mama. Atuh disimpen heula we. Nya kitu tah ieu neda mah jang tanapi kanggo diri sendiri atau kesorangan atau untuk diri sendiri tah, upami tuang mah untuk orang lain. Hayang hoyong, abdi hoyong cendol. Pami Bapak palai naon? Palai teh Pak. Nah, eta teh penempatan kitu nya. Rorompok. Nah, rorompok teh imah atau bumi. Tah, lamun bahasa loma, bahasa dengan orang yang akrab, yang sudah tidak asing lagi atau tidak akan marah atau apa, nggak bakal sopan dan sebagainya, atau nggak bakal dikata tidak sopan dan sebagainya. Misalkan dengan teman, yang hari imah mana itu di mana? Oh ya tuh kurang ulinah ka ditu. Nah, berarti itu makan sudah akrab atau bahasa loma. Beda lagi dengan orang yang belum kenal atau orang yang kita hormati. Contoh misalkan Bapak Ibu
mangga atuh linggih heula ka rorompok abdi. Nah, rorompok abdi atau anu kieu tah, mangga atuh ka saung butut nu abdi. Nah, gitu. Itu teh menandakan untuk rendah hati gitunya. Rorompok abdi padahal manya bumi teh agung gedong, tapi saking rendah hati mangga atuh linggih heula ka rorompok abdi. Nah, rorompok teh untuk diri sendiri. Tah lamun bumi mah ini mah untuk orang lain, kahade pahili gitu. Bapak ari bapak bumina di mana? Ulah rorompok. Bapak ari rorompok bapak di mana? Tah ulah rorompok gitu ya. Itu justru kebalik, kita mah ulah pabalik gitu ya. Ai bumi bapak di mana? Ibu, ai bumi ibu di mana? Nah, ulah kieu. Ibu ari rorompok ibu di mana? Bapak ai rorompok bapak di mana? Eta mah teu kenging kitu nya. Nah, tapi rorompok mah jangka diri sendiri. Kenapa rorompok? Jadi menunjukkan rorompok mah yang sederhana, rumah. Nah, itu rumah. Nah, itunya ya sebagai materi tambahan ngagunakeun ragam basa hormat. Ya, seueur pisan bahasa atau kosakata dina bahasa Sunda ngeunaan undak usuk basa atanapi ragam basa hormat. Sakitu kanggo pelajaran bahasa Sunda. Sok semangat belajarna, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.